Ceng, bejana didinya galungan ngamari jeung Haji Holil. Nya Brad, Naon masalahna? Aceng Brad dituduh ngintip manehna keur mandi Brad. Anjing. Ngintip Haji Holil cenah. Terus kumaha? Eta teh geus kadua kalina Brad. Oh samemehna ge pernah. Samemehna ge kosi Brad. Kumaha eta? Masalah naon eta? Manehna keur moyan Brad, Haji Holilna teh. Terus Terus aya nu nyumpit Brad. naonna? Pokona Brad, pasarna teh nancrep dina pundukna Brad. Saha nu nyumpitna eta? Ari nu nyumpit nama batur Brad. Ngan Aceng pas aya di dinya Brad. Nuduh ka Aceng jadi. Nya Brad. Galungan eta ge Brad. Anjing. Parah. Kalakuan si Kosim deui wae cek aing ieu da. Terus kumaha atuh ayeuna jeung Haji Holil? Nya Aceng nyerah Brad. Berarti saimbang Brad. Ngalungsarnya di dinya nya. Nya eleh Brad Aceng. Anjing Haji Holil teh jangkung gede anjir jebogan coba. Kosim parah anjing. Parah si Kosim cek aing oge. Ketempuan buntut maung teh nu kieu ketempuan buntut maung teh. Matak tong loba teh ngahakan tungir hayam kan. Nya kolot teu meunang kita ieu anjing. Jadi teh kieu. Ini naon hubunganna anjir tungir hayam jeung buntut maung. Ya sejauh anjir. Bae lah. Mang, nyaho teh mang harus dipacok orang hejo. Iraha kajai. Tadi cenah di kebon. Terus kumaha tuh? Itu ke kumaha tuh mang? Udah kumaha tuh? Dipacok orai mah teh. Kudu lagi dibawa ke rumah sakit, bal telat saeutik maot sih dipacok orai mah. Ah kadar si orang hejo mang. Orang hejo mah malah bisa nanaon. Tuh bisa ngusip-ngusip acan orang hejo mah. Dak rempag anjir. Ya terus lamun misalkan dipacok kudu bisa nguseup teh model si moal. Bakal maotnya. Moal maot mang paling rabies. Mak, eta maneh beuteung mun ibadah gitu teh wae anu nelu nya. Kami kerabi ulah sok suudon. Kita lemak gitu. Mata orang teh keur terapi ayeuna teh bi keur diet. Di mana? Di imah Kumaha dietna di mah? gampang bi. Menghilangkeun lemak ieu mah. Bibi apa sanlet? Heueuh apal para gegerohan? Eta. Tah eta teh ditinyuh bi make cihaneut. Unggal arek sare jeung hudang sare. Pantesan maneh wae ngabudah mo. Brad. Ayeuna teh keur marak pisannya Brad euy. Kasus KDRW geuning Brad. Naon situ KDRW aya maneh? Nying. Ya, KDRT, Ceng. Aya ge kekerasan dalam rumah tangga. K-na kekerasan, nya D-na dalam, R-na rumah, T-na tangga. KDRT. Lamun KDRW naon hartina anjir? Meureun Brad lamun kasusna leuwih gede mah Brad. Nepi ka cerai disebutna eta KDRW. Anjing. Henteu kitu konsepna Ceng henteu. Henteu sih teh. Da lain organisasi kepemerintahan lain. Ieu mah anjir. Parah saroceng anjir pemikiran nepieun ka dieu ieu. Palingan teu jadi sia kamari diangkat jadi RT si ieu. Parah anjir, jadi hansip ge anjir moal asup atuh anjir pola pikir dia kieu mah caroceng. Ha bisa wae ieu ya anjir umul-umul ya. Bi, Aceng mah meuni capek unggal poe sia Bi, nungguan manuk. Atuh naha meni kudu ditungguan di mah? Kapan eta Bi, pare Aceng teh keur maju koneng Bi, jadi kudu ditungguan. Mah Aceng masalah ai tadi ditungguannya ai geus datang adon diusir eta manukna. Dasar. Tapi nya nya Bi, kudu nama disuguhan ya Bi. Heueuh atuh. Dan kopi Ududna sakalian ya Bi. nya. Nya lah arek Bi.
Ai budak didinya bos nu panggedena teh geus lulus sakola. Enggeus kamari sadalila Brad. Heeh. Atuh keur lumar-lamar gawe urang nya. Nya kamari di bank katarima lulus deui. Halus atuh gawe di bank mah, loba duitnya. Dicaram ku urang Brad lah. Caram kunaon anjir? Enggak bagian teler kuda Brad. Nya terus naon masalahna anjir? Atuh da era Brad boga budak mau poe teler wae mah. Samarukna merenan mabok merenannya akna teh. Please bos, ya. Teller. Lain teller. Tyler. Tyler teh eta teh nya karyawan bank anu ngaladangan konsumen. Ngaladangan nasabah anu arek nabung, anu arek nyieun ATM. Begitu. Lain teller mabok ya lain. Da lain gawe di bar lain atuh. Ya, kasir, apal teh kasir? Apal Apa? Naon kasir? teler teh ya. Ya, kasir mah anjir siga jangkrik rada gede saeutik. Eta kali-kali anjing didieurkeun ku aing lah. Bisa wae ya anjir ya. Siluman kasir. HP naon deui eta? Sungsang di HP sungsang. Atau tama aya musikannya? Komo we bisa nyetel musik, bisa nyetel video, iya mah. Aya kalkulator tuh, aya kamera. Wah, lengkap ya pokoknya nabi ya mah. Bige engkek meuli anu aya ituan ning aya kulkas, aya Magicom-an, aya ASEAN. Di mana bi nu kitu bi? Maknya HP aya Magicom-an. Di Arab sugan aya. Nya. Mesennya ke Raja Salman ka itu. Anjir geus lagi celak deui wae ya bibi aing. Jai. Kumaha Jai? Kabarna kita? Cager enak? Cager mang. Alhamdulillah tuh cager mah. Nggak seru was aja kemarin mungkin kadiriung-riung geuningan. Gimana maneh? Sigaru karasa gitu. Asal bejaan ustad. Tetulus tahlilanana. Tetulus tahlilanana. Kahayangna meureun maotnya. Aki maneh teh? Ambil badah hati mah. Lah tetulus. Astagfirullahaladzim. Ampun rempagna si Kajai. Budak naon ai maneh? Kawalat sih teh. Goreng-goreng ge aki maneh eta teh. Ampun si ieu pemikiran nepi ka ieu nya. Arah anjir aneh. Geus meuli goreng-goreng di bae na Brad. Goreng-goreng naon teh? Eta gorengan bala-bala. Nya Brad. Nah si bos ajat anjir. Nyuguhan era anjing unggal ka dieu teh disuguhan. Eta unggal sore Brad. Panunggal sore ka dieu lagi kumaha? Ulah dihanakeun teuing Brad. Nah, Angger bae Brad. Bahaya eta teh Brad. Jadi penyakit. Ayo ngapoe teuing jadi penyakit. Kolesterolin. Lain Brad. Anu bahaya mah lain kolesterol. Naon tuh? Eta penyakit goreng sangka geuning Brad. Jeung goreng hate. Caprak anjing saroceng gitu. Gimana? Coba Brad. Ari keseringan teuing mah kumunggah sore Brad. Ngaruksak sia, ngaruksak mata malah mah Brad. Ngaruksak mata naon ieu teh mani teu nyambung wae maneh saroceng. Tari sok Brad, ngaruksak mata pencaharian Brad. Bukan aing naon anjing. Beak duit teh gitu. Ngomong anjing ngaruksak mata pencarian cenah. Hah bisa wae ya anjir tok kecang ya.